De Cikaung langkung ti payun nyanggakeun silaturahmi oge ngawilujengkeun sumping mar kurang kalina cepeng masakanna surah doa terbaik maupun segala dosa. Mudah-mudahan putra putri urang janten murang kali anu soleh membanggakan sedunia, membanggakan di akhirat, sehingga urang nyetos aya di alam dunia doa-doa anak soleh anu bakal nulung ka urang ngajobakkeun ka urang kana ridhona Allah. Teu aya harta barana anu bakal ngajajabkeun ka urang, teu aya sanak saudara anu bakal nulung ka urang. Nama kuda Muhammad Farid Abdillah tadi mah di situ tuh terlihat Muhammad Farid Abdillah. Iya nih so bapak kemudian ini anu paling berbahagia alhamdulillah dirodahkeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa kempeng ngariung patepang wajah paamprok jonghok ginararaga tasyakuran kenaikan kelas 1 sampai kelas 5 dan perpisahan kelas 6. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lupa kepada pengikutnya, para sahabatnya, kepada tabi'in, atba tabi'at dengan kita kaum langkung ti payun nyanggakeun silaturahmi oge ngawilujengkeun sumping marhaban ahlan wa sahlan bikudumikum ngawilujengkeun sumping ka sadayana para tamu oge ka para ibu bapak sadayana anu janten orang tua wali murid di SD Cikaung ieu teu disimkuring panginten atas lisan keluarga besar paguyuban SD Cikaung kahiji sejak nyanggakeun silaturahmi ka ibu-ibu sadayana. Mudah-mudahan silaturahmi disimkuring panginten ka sadayana masing aya dina panampian wasilah panampian ti para jamaah sadayana ti para ibu bapak sadayana. Aduh mugi hakikiahna masing aya dina panampian dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana disimkuring atas lisan keluarga besar paguyuban sareng SD Cikaung bade sejak ngahaturkeun nuhun mangrebu-rebu ngahaturkeun nuhun disimkuring sareng reng-rengan anu seueurna kirang langkung 18 jalmi perwakilan di setiap kelas anu diketuaan kudu simkuring rekan-rekan disimkuring anu parantos ngabeban amanah di para ibu sadayana anu alhamdulillah amanah parantos ditasorupkeun dikelola kudu simkuring panginten sareng reng-rengan sadayana anu musakieu buktosna namun disimkuring terlepas ieu panginten acara anu meriah sapertos ieu moal tiasa janten moal tiasa meriah sapertos ieu tanpa dorongan rojongan doa dukungan di para orang tua wali murid sadayana oge tokoh-tokoh sadayana kumargi sakit patuangan wareg dia mah patuangan wareg terus gaduh kan ibu A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para masahinil kiram anu parantos lalinggih, anu kudusin kuring dipihormat, oge nu langkung utami ti disim kuring ka Bapak Kepala Sekolah anu kudusin kuring dipihormat sareng reng-renganana para guru sadayana anu sami-sami kudusin kuring dipihormat kali dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teka kantun ka Bapak Komite anu sami linggih, anu sami-sami dipihormat, oge ka aparatur kepemerintahan dikawi manawi parantos aya Bapak Kepala Desa atanapi anu mawakilina, oge tingkatkan silaturahmina, orang langkung deketkan, orang rangkul langkung ngeraketkan gitunya. Nu jauh orang deketkan, nu anggang orang datangkan ya. Bapak Kepala Sekolah selaku manajer SD Negeri Cikawung yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi pembiasaan untuk kita bahwa putra-putri kita adalah menjadi siswa-siswi pembelajar, siswa-siswi yang terus belajar, terus haus akan pendidikan, tidak mengenal lelah dan tidak melihat usia. Berapapun usia kita, tidak hanya anak, kita sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak-anak kita sebagai orang-orang pembelajar. Dan kita pada kenyataannya di kehidupan nyata ini kita terus belajar dan belajar. Jaga silakan diandai. Amin. Iya,
lebih kuat godaan. Dah. Dia nu nguploadkeun ka bulang-bulangan ya. Dan kurang kalinya cepeng masakannya. Surah doa terbaca. Mengampuni segala dosa. Mudah-mudahan putra putri urang jantan murang kali amat soleh, membanggakan sedunia, membanggakan di akhirat. Sehingga urang nyetos ayat di alam dunia. Doa-doa anak soleh, anu bapa nulung ka urang, ngajajabkeun ka urang kana ridhona Allah. Tu aya harta barata anu bakal ngajajabkeun ka urang. Tu aya sanak saudara anu bakal nuntun ka urang. Tilawah kuda Muhammad Farid Abdillah. Tadi mah di ditu tuh terlihat. Muhammad Farid Abdillah. Nah iya nih, so bapak. Ayahnya atau bundanya. Kemudian itu yang masih kosong siapa? Bapak komika. Radit, ibunya.